atuh gening kanca aya naon nah aya kabina-bina teuing Bu tah jahatna manusia teh nepi ka palebah dinya kanca nepi ka palebah dinya nah naon maksudna itu tatangkalan diruksak aya kadua dilestarikeun sabab hiji lamun tatangkalan eueuh di ieu leuweung dina harti di mana datang hujan teh moal kasarep ku akar-akar tapi bakal mawa leutak ka handap anu temahna walungan jadi deet longsor atawa banjir erosi disebutna cirah cai bakal leungit mata air bakal ilang tuh nya kanca jadi nah ieu bangsa manusia nepi ka perbahdinya borok mah disebut manusia anu dimuliakeun ku Gustina kanca sabab ari manusia teh diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan ta eta tapi nah meuni eueuh rasa na pisan eta eueuh ras-rasan manuk nu keur nyayang nu teu megar da nogna para reupeus anu geus megar anakna atuh moal bisa katulungan deuleu laras keeling ka poe isu kanca somohon eta teh kumaha manusia teh kula ieu manusia nu dijajah kula lampah deungeun kapan urang timur geus kasohor ngaran-ngaran urang timur mah nyaeta sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado somohon budaya timur tenete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapa kaitu nama lapah gedang tapi nah jadi bangsa anu getah sarupateun